nalika Jumatan aya kenceleng nalibat pura-pura sare. Dina pesak aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 jeung 2.000 mana nu diasupkeun? Tuh nya. Bedeng mulas di rumah cager. Saking setia salaki ibu nalika ibu ngaheujeun
beda ini nih. Orang mah karek lahir datangan mau udah orang menikah teh lembut orang menikah pasek teh lembut nah ayah ini balik dan di jalan berniuman ya ini meninggal lembut ya aki balik jumatan berniuman dan menikah teh cium sedikit untuk dah imah berpudut betul begitu pas lahir dunia orang ini lucu ibu pas berat kan dia kumaha pernah ayah begitu lahir ayah dia sehari begitulah alam dunia jerit lanjut maratan disambut orang malaikat beri tasbih takbiran tahlilan baru dikir pasti mengatakan dia yang maulid di terkadang jauh berbanyak di masuk di sabar kali sawangi ingat Allah teh obat si nyawa hati obat now dikir obat bingung obat susah nyete put cinta salah ingin teh ibu salah nangit sisi jalan ilaha cek tatangga kenaon bu singker neangan laki atau neng santai dikit naon pak semat dikit sulap tuh salah pak dikrun lapan yang lapan akan hebat di kartos papa saling beri nyarpan hati biasa bagus di Allah betul baginda ketika socana hati nama Pak Eling Allah kurang mah ke soca oke urem yuk membangun sarangan oh Allah walhamdulillah baginda ketika sambut sakabeh dunia hari ketika disambut laki ini jeung paling oge dan teh jeung sebentar langsung ibarat kang masih gabat mutiara semutiara detik si payung aya nu 100 juta tuh 200 juta tuh satu mutiara detik oke berharga ari siga batu kecil batu hiji detik payungan anu meser di jalan balatan
rumah matu neng neng ngarang orang ya mungkin kumaha ngarang orang harga bat hiji payu tak sa mobil payu mesan mo sami oke lamun hoyo ya mungkin cing barengan cara ali pula mancing dengan ngari aja kentenan sana tadi rosok nasi kaki kamu teh cantik di ibu-ibu di pengawasan Diana sabab jangan bahaya kamu jelema kemudian jauh di mimpi ulang keterangan kia walau duit ditransfer istri anu solehah mah bakal ngawalar neng nangis ibu mah meningkene salaki datang bawa duit satu jobo iya istri solehah mah kieu cing sopan payunan salaki teh bu lamun aya salaki payunan ibu badai ngalangkung rangkuh ngalangkung teh terang rangkuh kieu tah osok tarang astagfirullah ibu badai ngalangkung salaki aya payunan kieu punten saya atuh piraku punten monyet punten bebek abdi badai ngalangkung geus heula sakadi kosong kitu ieu masih gana salaki keur ngagoler katincak beheungna tapi ka disada engge Gusti lain menta hampura kang kalah kadicarekan titah saha cicing didinya betul goreng adat gitu mah pamajikan teh ibu cing tiasa nyenengkeun caroge teh ku kagelisan ku akhlak anu sae sateu acan bobo sok dangdos heula osok tara sateu acan bobo jeung salaki sok nganggo acuh anu sae osok tara nganggo sesengitan osok karena teuing bapak-bapak urang dieu katakan wajar lamun si bapak di jalan papanggih jeung awewe anu geulis sok rada molotot sabab di imahna ku ibu tara di servis cing sadag lamun aya pangabutuh teh sok bebeja ka saha ka salaki hayang make up duitna ti saha ti salaki ibu dandan satakar bobok make lipstik 5 cm bedak wardah aya wardah ines aya garnir aya pons aya seger snow aya murah 5 ribuan halis kang dikerok zaman ayeuna mah diganti ku sifat lebih kasih gak man wajib mutasil panjangna itu sifat rukun hujan lupat keluar ngaitan pepoean asup deui ka imah leungit halisna percis kalong wewe can sebeuh kene bubuk dari bonding nepi ka siga gantar lempengna can sebeuh kene diwarnaan pabrik cat kabeh pindah kana bubuk dibeureum di konengan di hejoan bungkus ku daun kulub sirah sabarantosna dandan satakar kobok kitu ibu disuguhkeun keur saha keur tukang ojek keur tukang sayur jeung asin di pasar dieu teh kitu sidik eta make up teh duitna ti saha ari geus make up disuguhkeun keur batur lieur teh saha nu lieur teu datang anu ngaku bisa ari kapaun KTK garelis ari dek sare jeung salaki rebag leuwih bubuk teh dah dirabah-rabah dah
plaster geus belel. Tali kutang coplok. Ditamang ku panitik. Nalika ditangkep teh ku salakina ngaboa kata jas panitik. Ieu marek sadaya jeung pamajikan teh ibu kalahkan uang rugi atuh salakina pas bukakeun pantok kamar teh kalah pamaca ayat kursi. Apa jangan teh eta mah kamar dedemit. Sok ti ayeuna mah perbaiki akhlak kasalah. Senengkeun caroge teh ku dangdosa, senengkeun caroge teh ku akhlak anu sah. Ulah gorengan. Bapak oge sami ka pamajikan kudunya kudu ngerti ka capek pamaji. Bantuan angguran mah ngepel nyuci teh. Terus Bu, satuju. Nah, gitu. Pengakuan si korban ya. Nah, sakitu ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kahar. Mudah-mudahan mangrupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Atau mudah-mudahan kang riungan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa, anu mahabbah ka para alimil ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba, oge masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu bisi hilap deui. Tadi Neng Naiseng ngabahas naon cenah? Di Bandung Barat mah jamaah teh osok aya istilah barho begitu bubar. Ternyata di dieu mah cingho cicing oge. Allah ya kan. Bilih hilap deui lihan Bu Kanjeng Nabi mah benten jeung ulur. Ti mimiti dikandung teu ngahesekeun ka kolot ari urang mah ti mimiti dikandung nepi ka ayeuna masih keneh ngahesekeun ka kol. Kanjeng Nabi siga batu mutiara ari urang mah siga batu krikil. Kumaha carana ngarah urang mulia? Kudu daek babareng jeung saha? Jeung para alimil ulam. Pesan ti abdi naon cenah? Perbaiki akhlak kasaha nu kahiji, nu kadua, katilu istri kasalaki salaki kais moal hilap deui moal alhamdulillah. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gahew. Nauzu. Naon contohna kieu sok tataan hiji-hiji cingkong paku ari monyet sok dahar tara. Kurang tarik monyet sok dahar tara. Monyet sok minum tara. Monyet sok salat tara. Monyet sok ka masjid tara. Monyet sok zikir tara. Monyet sok ngaji tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara. Jelema sok minum tara. Jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zikir tara, jelema sok ka masjid tara. Berarti kan lamun aya jelema anu hirup di alam dunia pagaweana teh ngantur dahar nginum jeung sare palebah salat tara, ngaji oge, puasa oge, sedekah oge, masjid ge, zikir oge, nu kitu teh. Tong bari menuntut ka abdi atuh. Kantos teguh, kantos matakan urang kudu penting pisan ngaji jeung para alimil ulam. Barade rajin ngaos nabade. Tong insyaallah lah. Da biasana di urang mah insyaallah teh hartosna tanah. Ibu bade ka pangaosan mingonan muhun insyaallah nyusul pan teu datang-datang. Sok aya di dieu ibu-ibu nu kitu make kerudung kumaha. Mudah-mudahan hikmah
pangaosan dina siang ieu urang ieu masih langkung rajin ngaosna. Ya Allah ya Rabbal. Abdi di pasien waktosna sajam. Ayeuna aya waktos 14 menit deui. Teraskeun Bu. Teraskeun masih kiat. Abdi nu teu kiat. Margi uih ti dieu pada teras langsung ka Cianjur. Di atas tabuh 8 panginten. Pidoana masih sehat. Hikmah memperingati Maulid dina siang ieu Kang abdi bade berpesan ka urang kampung Dangdang, Kecamatan Kertasari. Pesan ti abdi nyaeta hiji, perbaikilah akhlak diri. Naon cenah? Naon balelo gitu. Naon sababna Kang? Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh lain jang nyerdaskeun umat manusia, lain jang ngajadikeun manusia teh sebagai jalmi anu beunghar, lain. Cek Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Katakan pesan ti abdi, perbaikilah akhlak. Akhlak kasaha neng nais nu kudu diperbaiki teh? Nu kahiji alladzi khalaqaka, nu nyiptakeun urang sarerea nyaeta sahabu Gusti Allah. Sebab punten pangarsa zaman ayeuna seueur jalmi anu hilap ka Allah gara-gara urusan dunia. Seueur jalmi anu ngangkekeun ibadah gara-gara nyoho HP. Betul. Zaman ayeuna teu kolot teu budak nini-nini aki-aki ujang-ujang neng-neng santri kiai murid ajengan guru sakola mahasiswa dosen kabeh boga HP. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca Al-Qur'an. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca sholawat. Pan urang mah teu kitu. Urang mah teu bisa bobo lamun acan ningali WA. Teu bisa sare lamun acan ningali status. Ibu-ibu zaman ayeuna budak gering ngadot di foto, di statuskeun. Cekrek GWS sayang ari ka dokter henteu lieur teh kitu. Rek sare anu ditingali HP, budak sare mimiti ningali rek kacai mamawa panjangkeun teh rek bari ngecas. Keur mandi ngadangu suara HP lumpat keluar andukna tingaleun. Nuju tuang nyoong, nuju ngobrol ngoprek, nuju ngaji nyepeng. Betul. Iya nu perlu dilenyepan ku urang Kang. Ternyata zaman ayeuna urang sering keneh buka WA daripada buka Al-Qur'an. Urang sering keneh baca status daripada maca sholawat ka Kanjeng. Urang sering keneh ngecas HP daripada ngecas keimanan urang. Sering keneh ngisi pulsa, ngisi kuota daripada ngisi kuota. Bapak-bapak nalika Jumatan aya kenceleng ngaliwat pura-pura sare. Dina pesak aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, jeung 2.000. Mana nu diasupkeun? 2.000. Tuh nya. Kade Bu HP mah teu awon, HP teu goreng. Nu goreng mah jelema anu salah ngagunakeun HP. Nah jujur kana nana. HP mah nu merek nana. Nu salah ngagunakeun HP teh ibaratna siga keuyeup, arapal keuyeup, tiraha apal keuyeup. Ari keuyeup matana mencelong ka hareup, ari lempang kagigir. Contohna bapak gaduh HP, gaduh nomor pamajikan, ari teh teleponan jeung randa. Tah nu kitu teh keuyeup. Ibu gaduh HP, gaduh nomor salaki, ari SMS-an jeung salaki batur. Eta oge si bapak gaduh motor anyar dipake ngabonceng awewe sejen. Eta oge ojek.
di Bandung Barat mah nu kitu ngaranna ojek datang ka dieu mah nu kitu ngaranna kade ditip cing bijak nggunakeun hal ulah nepi ka hilap ibadah ka Gusti Allah nganggekeun ibadah ka Gusti Allah gara-gara hiji cenah nu kadua Kang lamun cek Allah salat mun cek Allah puasa mun cek Allah zakat mun cek Allah titip tutupan orat teh orat istri di ujung rambut nepi ka ujung kaki kecuali rarai sinareng telapak tangan lamun katinggal oratna kudu lain mahram maka dosa kacida luar biasa. Katakan istri sok tarutupan orat teh bakat ari ngaji cendahan teh sok balelor di dieu sadayana ngarambut tiung ungan dinten siga kieu rapi siga nu Kang marake tiung ubar we pengajian pan dibaruka tiungna teh hareun araran bayeung abdi mah apal nu sok make tiung jeung nu tara make tiung hek make kaciri nyarareng sol tong diomekeun aja jadi kanyaman pamajikan saha eta teh lalaki oge sami lain istri hungkul nu kudu nutupan orat teh pameget oge sam orat lalaki di antara bujal jeung tumur lamun katinggal oratna kudu lain mahram maka dosana sarua jeung awewe anu tatalanjang matakan kalalaki nu sok main futsal engke mah marake gamis ulah make kolor luhureun tuur bisi katinggal oratna jadi mending make gam an kade pas najong bola ulah nuhur teuing bisi bolana aya 3 kade nu kahiji perbaiki akhlak ka Gusti nu kadua perbaiki akhlak ka orang tua siapapun kita apapun derajat kita seberapa banyak harta kita di hadapan kedua orang tua tetaplah merendah ulah sombong sabab urang moal bisa sukses lamun eueuh doa tilu jadi indung bapa betul abdi ge moal tiasa nyarios di dieu lamun teu aya doa tilu janten sepuh kantos merendah di hadapan kedua orang tua katakan abdi mampu lamun di bumi di piwarang nyuci piring kupun ramah tarawantu nolak horeang oge sok mangsakeun bari nyuci piring teh sok kesal sok ngalagu India terang lagu India kieu geuning laguna teh bari nyuci piring